Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi pamirsa sampurasun kasadayana. Tepang dangu deunya di acara dongeng Sunda Kidagar Official YouTube. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa neraskeun hanca deui. Hiji dongeng anu lawas henteu kapedar nyaeta anu judulna Kembang Getih Setan lalampahan Arya Edan Si Jawara Gunung Ciremay alias Jawara Bedog Malaikat. Urang keur ke bagian anu salajengna nyaeta bagian ke-11 pamirsa. Mugi-mugi wae dongeng tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangraipeh kana hate. Satajan aki medar dongeng pamirsa mangga anu nembean mancu nembean ngadangukeun ulah asa-asanya subscribe wae ditoyol pelebat tombol loncengna supaya saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayan bara subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boga grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaos nasihat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Nah jenaki manilami ngampleng Arya Edana tenepi si belong nitisna nya. Hapunten pamirsa kumarigi kabanjiran wae bumi studio Kidagar Official oge kantor aki sareng kios akinya janten paciweuh barijeng teu araraya nya naskah nambe dibeberes si cali nambe diberes raksak deui ulah sering gangguan deh sinyalna sareng sajabina malum di lembur pamirsa di tungtung provinsi Banten akimanya palihan jurusan ke Tanjung Lesung janten dada nyingkurnya angin ageng setik relap listrik sareng ieu teu aya sareng sinyal teh janten. Tapi sanaos kitu upami naskahna nyondong mah ready nya pamirsa dikeureuh waki ge sapertos dongeng kasaradnya unggal dinten ngapung medar janten ulah hawatos margi sadayana ge bakal ditamatkeun. Pamirsa urang keur ieu dongengna parsa makna atuh so rawugna mangga kaparayun sadayana prung. Awak Arya Edan ngageter getih ngadadak ngagolak. Teuing sabaraha lila duanana papuket silih galentor. Tapi kahiji waktu Dewi Seribu Kembang ngepeskeun leungeun Arya anu mimiti mukaan kancing papakeana. Dua gunung sakamaran sawareh geus kabuka Arya harita. Teureun dua leungeunna kalah kanyakelan dada Dewi Seribu Kembang sarengkeun sirahna dimajukeun neangan beungeut si wanoja geulis teuing bakat ku nafsu. Teuing kumaha teuing geus kausap korod we atau kausap setannya. Sedangkan Dewi Seribu Kembang harita ngabalieur nyingkahan Arya anu sasondrol. Atuh Arya jadi nubruk Dewi Seribu Kembang, duanana labuh patumpang tini di luhureun amparan jukut anu kandel. Dewi Seribu Kembang ngajerit katahan manehna satekah polah nyingkahan awak Arya anu nindih kana awakna. Tapi Arya rupana geus kalindih ku amuka nafsu wirahina. Manehna langsung ngagelentoran deui beungeut Dewi Seribu Kembang sanegeun dua leungeunna sibuk. Dua leungeunna sibuk ngarangsadan babakean bagian handap Dewi Seribu Kembang tapi kapingping si wanoja kasingkab pisan. "Kang, ulah dituluykeun, ulah diteruskeun," cek Dewi Seribu Kembang bari leungeunna nyakelan leungeun Arya anu rek nyingkabkeun papakean belah handapna. Arya teu nemalan, malah beuki liar jeung rada kasar. Dewi Seribu Kembang meuremkeun panonna bari dadana ngageter si wanoja katempo bimbang, ragu hatena. Tapi tuluy beunta deui sarta nyarita rada tarik. "Kang, anjeun ngadengi ucapan kuring lain. Wayahna ulah dituluykeun, ulah diteruskeun."
Arya kawasan tengah denge kana ucapan batur. Manehna terus kelentoran beungeutna Dewi Seribu Kemang teureun-eureun bari dua leungeunna maksa hayang nyingkapkeun papakean si Wanoja. Dewi Seribu Kemang nyekelan tak-takna Arya tuluy disurungkeun, tapi samemeh leungeun Dewi Seribu Kemang nyurungkeun tak-tak Arya. Leungeun Arya kaburu newak leungeun Dewi Seribu Kemang tuluy ditinih. Kang, ulah kamalinaan. Kuring moal asa-asa nenggel akang lamun akang tetep maksa. Ancam Dewi Seribu Kemang. Deui-deui Arya teu daek ngeureunnan kalakuanana. Malah leungeun kencana ngolebat beret pakaian bagian dada Dewi Seribu Kemang soeh. Dadana anu montok teu katutupan deui. Barang jeung eta leungeun katuhu Arya nyulusup ka handap. Edan, naon anu rek dilakukeun ku anjeun teh Arya? Naon ieu teh? Sentak Dewi Seribu Kemang manehna geus teu nyopanan deui ka Arya. Dua leungeunna anu geus leupas tina tindihan nahan beungeut Arya sedangkan dua sukuna digentakeun ka luhur. Arya rupana bae apal kana galagat manehna gancang nekenkeun dua sukuna tepi gentakan suku Dewi Seribu Kemang katahan. Malah kusabab katakan serta karak ngangkat ka luhur. Ayeuna mah dua suku si Manoja teh jadi kabuka sarta ngadengkak kagigir. Dewi Seribu Kemang apal bahaya anu bakal ngancam kana kahormatanana. Manehna gancang ngerahkeun tanaga jerona, dua leungeunna ditenggeleulkeun kana tonggong Arya anu masih nindihan awakna. Pek! Sakarapan Arya ngajengkang. Sapasang panonna molotot neuteuk beungeut di handapeunana. Arya, sing sadar anjeun, sentak Dewi Seribu Kemang. Arya nyerenge seuri kiwari beda pisan seurina beungeutna maju deui rek ngagelentoran deui. Tuluy dua leungeunna oge gerak. Dewi Seribu Kemang teh cicingeun. Manehna ngantep beungeutna digalentoran deui tapi bareng jeung eta leungeunna ngirimkeun tenggelan tarik ngarah ka handap kana angeunna Arya sedangkeun leungeun hijina ngagentak kana tak-tak Arya. Kusabab keur dina kayan nafsu pisan Arya teu bisa ngawasa dirina. Awakna ngaguling ka sisi. Samemeh awakna bener-bener ngaguling sabelah sukuna Dewi Seribu Kemang anu geus bebas teh ngirimkeun tajongan tarik. Hiu, du. Awak Arya meceleng gugulitikan dina jukut Dewi Seribu Kemang gancang ngorejat hudang. Sawaktu Arya cangkat manehna ngagajleng bari dua leungeunna ngaheumbat hiu plak-plak. Dua tampilingan tarik ngahancak pipi kencak katuhuna Arya edan. Sirah Arya kagentak ka kenca jeung ka katuhu tuluy nyium di jukut bari bahamna ngucurkeun getih. Sakedapan Dewi Seribu Kemang netep Arya bari dadana ngaguruh di pinuhan ku rupa-rupa parasaan. Saterusna si Wanoja geulis teh malikeun awakna. Sanggeusna ngarapihkeun papakean bagian luhurna anu soeh. Teu nyarita deui. Dewi Seribu Kemang ngalengkah ini tinggalkeun eta tempat. Kela gero Arya bari gancang hudang sadang 8 getih nu kaluar tina bahamna. 10 lengkah di hareup Dewi Seribu Kemang ngeureunkeun lengkahna bari teu malik si Wanoja nemalan. Sigana urang teu bisa babarengan deui. Anjeun ge wari geus beda jeung nu baheula. Anjeun geus ngabuyarkeun kasona anu salila ieu disidem. Anjeun geus nyieun ku ciwa. Teu sangka lamun anjeun rek tega ngaruksa kahormatan kuring. Kuring kaduhung papanggih jeung anjeun. Rupana anjeun teu beda jeung ajag anu ngaku jadi domba. Kuring salila ieu teh salah sangka. Meh baik kuring yakin kana sagala urusan anu dicaritakeun ku anjeun. Anjeun tukang ngabohong. Anjeun teh kejem. Anjeun lalaki jahanam. Sanggeusna nyarita kitu. Dewi Seribu Kemang tanggah netep ka langit. Saterusna ngolebat ini tibarengan murubutna cipanon tina sapasang panon endahna.
Arya nguniang hudang tapi manehna teu ngolebat pikeun nyusul Dewi Seribu Kembang. Manehna ukur netep kolebatan Siwanoja nu ngiles di kajauhan. Sanggeus kitu manehna seuri bari nyusutan getih dina bibirna. Saterusna Arya ngablesat ninggalkeun eta patempatan. Dewi Seribu Kembang teu nyaho pasti geus sabaraha jauh manehna ninggalkeun Arya edan. Manehna tuluy kokolebatan di antara tatangkalan anu rajeg ting Cilegedeg di tengah-tengah leuweung gerotan. Beak leuweung naik ka pasir turun ka pasir. Tuluy mapai deui jalan satapak. Terus kikituan. Tepi ka di hiji tempat Dewi Seribu Kembang teh ngeureunkeun kolebatan lumpatna. Eta ge sanggeus ambekanana karasa berat sarta dadana karasa eungap jeung panas. Panon cureleukna ngulincer nitenan kayaan di sabudeureun tempat eureuna eta. Nyatana manehna teh aya di hiji lengkob anu mudun. Anu dipinuhan ku batu-batu hideung baradag ting arumpluk. Dibeuntaseunana kan tepung ngajegir hiji gunung leutik di kajauhan. Dewi Seribu Kembang ngarahuh tuluy narik napas panjang sababaraha kali. Dua leungeunna masih ngageter dadana turun naik lain saukur kulantaran geus lumpat jauh. Tapi ku sabab batina masih karasa goncang. Pamiarsa sadayana ulah hilapnya ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng di Lazada. Pamiarsa sadayana nu resep gula galeuh online di Shopee ataupun Lazada tiasa balanjana ayeuna mah ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng Aki nya. Pilih we salah sawios produkna eta mah ngukur jalan kangge lebet ka aplikasina kanton klik tos klik we mah. Tos lebet ka aplikasi Shopee na engke pamiarsa bebas bade milihan naon bae oge bade ngagaleuh naon bae oge nya. Bade beryogi naon bae oge mangga milihan nyalira. Teu diwajibkeun kangge ngagaleuh tetapi meser produk anu dipajang di dongengnya eta mangan saukur link atanapi jalan liliwateun. Kubalanjana pamiarsa ngalangkungan produk di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun pisan. Nu parantos balanja oge nu parantos dadel pidoa sareng pangrojongna nya hatur nuhun. Mugi-mugi urang sasarengan tetep saling tiasa tepang dangu sanaos ngalangkungan udaranya sasarengan ngareurah ngamumule seni dongeng Sunda. Hatur nuhun pamirsa urang keur dongeng nanya prung Lalaunan Siwanoja geulis ti baju beureum teh ngalengkah tuluy lalaunan dieu dina salah sahiji lamping batu. Hatena sateka pola nenangkeun pipikiran jeung parasaana. Kang Arya, Gerendeng Dewi Seribu Kembang panonna teup kajauhna. kunaon anjeun ngalakukeunana ka kuring? Jauh-jauh kuring datang pikeun neangan anjeun. Kusabab kuring teh teu bisa mapohokeun jeung teu kuat nahan rasa sono. Tapi sanggeus panggih, anjeun kalaganyieun kuring ku jiwa jeung kaduhung. Nah sifat asli anjeun kawas kitu.
Lamun sik anjeun gancang sadar sewaktu ku kuring digaingkeun. Meureun kuring masih bisa ngamaklum. Tapi ieu mah nyatana anjeun teu paduli. Malah sigana anjeun geus ngarencanakeunana di jauh-jauh poe. Dewi Seribu Kembang angkat dua leungeunna pikeun nyusutan panonna nu beus ku Cimata. Naon anu kudu dilakukeun ku aing ayeuna? Lalampahan aing geus teu puguh alam mujurna. Nah aing balik deui bae kitu ka tempat guru. Tempat nu sepi kalakah nambah karasa nyeri pikeun hate aing. Tapi rek nuluykeun lalampahan ge seunggah da aing geus teu boga tujuan. Kunaon nasib aing goreng pisan. Kunaon jalma anu dipikasono kalakah nyimpen rencana jahat ka diri aing. Kunaon atuh kunaon Gusti. Dewi Seribu Kembang tanggah netep umplukan mega bodas anu ting arumpluk di langit. Arya, nah anjeun ngalakukeun kusabab anjeun nyaho kuring neneangan anjeun jeung mikasono ka anjeun. Tuluy anjeun nganggap rendah pisan ka diri kuring. Asa aing da can percaya kana kejadian anu cek keneh karandapan. Aing ge meh teu percaya kana sagala urusan anu dicaritakeun ku anjeun. Ngeunaan setan liang makam, ngeunaan kembang getih setan, kiai letah wetan, jeung tempat anu katelah lembur setan. Sigana eta sakabeh teh ukur karangan anjeun. Sangkan hate kuring peruh. Anjeun teu nyaho Arya. Tanpa cerita anjeun eta hate kuring mah geus kabandang ku anjeun teh. Geus lila nenden nyaah. Tapi kiwari diri ieu ham-ham. Raguna masih aya perasaan dedeh ka anjeun. Sigana rasa dedeh teh bakal rubah jadi dendam, karahaan anu malah asa memeh ieu gleungeun lamokot ku getih anjeun. Teu sadar Dewi Seribu Kembang angkat kadua leungeunna tuluy dipake nungku peungeutna. Sawaktu dianggangkeun anu jagelis urut muridna maut mata tunggal anu akhirna diangkat murid ku Dewi S sanggeusna kajadian di Pulau Biru ngagebeg reuwas. Ngagambar dina dampal leungeunna harita kalangkang rupa Arya Edan. Sedengkeun tina sela-sela ramona ngalemere getih seger anu lalauna nutupan rupa Arya. Dewi Seribu Kembang teh ngegel bibirna sorangan. Bayangan getih saharita ngaleungit, Dewi Seribu Kembang nungkup di beungeutna tuluy kadenge sora ngingsrek ceurikna. Dewi Seribu Kembang teu apaleun geus sabaraha lila manehna cicing di dinya dina kaayaan hate anu gudawang jeung banjir ku Cipanon. Apal-apal manehna ngarasakeun lamun manehna teh teu nyorangan deui di eta tempat. Murid Dewi S eta gancang nyusutan Cipanon batina ngagerentes. Nah manehna nuturkeun aing gitu. Aduh, naon nu kudu dilakukeun ku aing atuh. Nah nepungan manehna satengah hampura kana kelakuanana atawa langsung bae digebug ku aing teh. Aing memang mikasono ka manehna, tapi lamun manehna boga niat jahat ka aing naon hartina. Cik keneh manehna kurang ajar hayang ngagadabah kahormatan aing. Jalma kawas kitu mah leuwih hade ge diwarah. Sanggan kahareupna teu timbul loba korban awewe sejen. Dewi Seribu Kembang negerkeun hatena. Kalah kumaha oge jalma anu bakal disanghareupanana teh saurang lalaki anu dipika cinta ku dirina. Dewi Seribu Kembang sakuat tenaga nindih rasa bimbang jeung ragu. Bari ngalirkeun tenaga jero kana dua leungeunna manehna gancang malik ka tukang. Breh. Kalah kabireungeuh sajarak 5 lengkah di satukangeunana teh nyatana lain Arya Edan. Anu datang teh tapi na saurang nini-nini diuk dina batu bukna katempo geus bodas kabeh. Panon si nini bolotot badag dina buukna anu disanggul kaluhur katempo nancep hiji tusukone badag warnana hideung. Si nini teh make papakean panjang warna coklat. Ngarasa dirina diperhatikeun ku Dewi Seribu Kembang, si nini nyerenge seuri.
Tapi kulantaran banget napi kasieun, seurina teu katempo nyari pikeun si Wanoja mah. Nyai Gelis, ngahayeuna kura di ieu tempat ngaganggu ka anjeun. Cek sini nih muka cerita. Ieu teh kura cumanya, tapi teu jadi. Sawab yepo hidup keur palid dina perasaan hati hidup. Kulantaran masih ngidam amarah ka Arya Edan, Dewi Seribu Kembang teh nembalan ku sora nu rada heuras. Urang can selingkuhan no. Sebutkeun bae saha anjeun anu sabenerna. Sini nih seuri sanajan katempo rada kapaksa. Atawa dipaksakeun. Tulipok manehna teh ngawalon. Kurasa urang awewe anu geus loba ngarasakeun pait peuheurna kahirupan. Nempo anjeun aya di tempat sepi hara-haraeun ieu bari jeung ingseuk ceurik. Tapi teu apal aya jalma saja nu datang. Kula bisa neguh naon anu keur karanapan ku hidup. Saha bae ge jalma anu ngalaman naon anu kiwari ku anjeun karandapan. Pasti bakal leuwih resep sesoranganan nyorangan di tempat sepi kieu. Tapi ceuk kula eta lain hiji-hijina jalan anu bisa ngarubah kaayaan. Anjeun bakal beuki palid ku perasaan anjeun. Ulah suka sangka sangeunahna. Kuring ge teu butuh pepeling ti anjeun. Lamun anjeun embung nyebutkeun ngaran leuwih hade ge tinggalkeun kuring sorangan. Tembal Dewi Seribu Kembang, Judes jeung Sinis. Sini nih tarangna kerung panona neuteub seukeut ka Dewi Seribu Kembang, tuluy sini nih kadenge ngagerendeng. Namun kula oge teu ngarandapan hal anu sarua jeung anjeun di mangsa keur ngora. Gusti tadi kula ninggalkeun ieu tempat. Bari nguniang hudang sini nih nyarita rada tarik. Kula nu katelah nilu Padmi. Pileuleyan budak ngora. Sini nih anu tayalian Niluh Padmi. Muterkeun awakna tuluy ngalengkah ini. Keheula nini. Cek Dewi Seribu Kembang bari gancang nangtung. Sini nih nahan lengkahna bari teu malikeun awak sini nih nyarita. Nah anjeun geus bisa nenangkeun diri. Namun acan cumah bae urang cacarita eueuh gunana. Tina ucapan Nabi ieu katempuna manehna teh pernah ngaranapan oge kaayaan kawas aing ayeuna. Taya salahna aing ngobrol jeung manehna, aing butuh jalma pikeun ngabagi rasa. Gerantos Dewi Seribu Kembang dina hatena. Hampura kuring tadi nyarita rada heuras kan ini. Cek Dewi Seribu Kembang. Niluh Padmi malikeun awakna neuteub sajurus ka si Wanoja. Kula nyaho kunaon anjeun nyarita heuras ka kula. Kula ngamaklum. Niluh Padmi maju dua lengkah lalaunan manehna diuk di hareupeun Dewi Seribu Kembang. Anu harita geus diuk deui di urut tempat diukna tadi. Saha ngaran hidup teh Nyai Gelis? Dewi Seribu Kembang usapan panona anu rambisak jeung rada bureng karasana sabab masih dipinuhan ku Cimata. Nini, asana taya hartina pujian nini eta. Ku sabab rupa gelis ukur ngadatangkeun nafsu kotor. Kula nyaho, eta mah urang obrolkeun engke.
Ayahnya mah sebutkeun ngaran hidup atawa gelar hidup. Katempuna hidup teh wanoja anu boga ilmu. Kuring mah ukur wanoja kampung biasa nini. Kuring Dewi Seribu Kembang. Walon Dewi Seribu Kembang. Dina kaayaan kitu. Curelat kalayang jeleg. Hiji bayangan beureum datang ka eta tempat. Niluh Padmi jeung Dewi Seribu Kembang ngorejat hudang bakat kureuwas. Duana mancrong ka jalma anyar datang. Si orang nu datang da seorang awewe tengah tuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhunna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Dede hampura ieu nini nyai ye ngareurewas ibinya. Hampura ieu ka dieu sote bisi nyai jeung si nini ieu lapar. Sok ieu mending ge tadi esian heula ku ieu awug ye amis raos kadeueut matak dedeyeun awug ibi mah. Tah ieu kukurawu le surop jagong sok geura ieu jarajan heula da ieu teh waktosna ka bujeng seep. Dede pada manco mania mangga atuh geura jarajan ieu tiasa COD ibi mah. Harap pemirsa. Kuno rojolna bisa sarwiti ngidar ka palidinya atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana anu mika mumetkeun dongeng Sunda. Lalampahan Arya Edan Sang Dewi Seribu Kembang dina lalakon Kemang Getih Setan bagian ke-11. Cakurang teuneun dian helem sieum gesan sampureun wang tuna dian juang jang gesan alareun urang sampur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangukeun satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki oge hatur nuhun dedel pidoana. Mugi-mugi wae teu aya bencana salajengna teu aya musibah saterasnanya nagri urang ayam tentrem kertara harja aman sentosanya teu aya bancang bakewuh nanaon teu aya deui musibah-musibah anu kajantenannya. Pemirsa panginten sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.